atuh da kudu kumaha piraku urang kudu moekeun bapana. Pantas we ka maneh mau nudaikeun oge da awak bau hanyir, buuk bau suku, huntu bau bujur. Sok leulewihan geus waktuna mangke ge aya. Belah dieu cicingna. Anaknya, muhun abi, poho deui nya geus lila da tara kaluar. Tos tuang? Atos tadi sareng angeun kacang, angeun waluh, lumayan rada lada. Buroh. Elsa kenalkeun ieu Pangeran Dudung menang nimu tina Tinder. Pangkeun teh Elsa, abdi bade nyuhunkeun restu insyaallah abi mah normal da. Normal atuh piraku we menang boti. Iraha papanggihna? Tadi sih. Ulah sok gampang percaya anak. We da wawuhna mah geus lilangan pada panggihna kakara tadi. Unggal penting ge sok video call andanya anya. Anak dengekeun heula ulah sagawayah ayeuna mah loba nu ngaku pangeran jeung CEO. Maksudna? Heueuh ayeuna mah loba nu ngaku CEO PT anu padahal mah teu jelas gawe naon. Jadi maneh mikir Pangeran Dudung tukang tipu gitu. Henteu ngan bisi we ieu mah. Ngomong we maneh sirik. Masalahna urang ge pernah dihalode ku si Dudung. Ngomong we sirik maneh mah matakna ulin sing jauh. Heuras babatok maneh mah nya kajeun aya teu beunang di bejaan mah. Elsa antosan heula. Gandeng Ben Syong. Elsa anyir balikeun eta nu urang. Elsa masalahna urang geus garis 2. Adi gogog. Elsa kajeun pokona mah urang rek tetep kawin jeung Pangeran Dudung. Masalahna ieu anak teh kudu boga bapa. Kumaha siang anjir. Hei euy si Litina. Lilis, bade ka marana euy. Ujang ieu tah rek ka desa. Teh euis, punten. Ieu teh abi bade ngantirkeun murang kalih jejeritan wae hoyong pendak sareng teh euis cenah kumargi teh euis nuju EPP. Hoyong nyuhunkeun tanda tangan kanggo dijual ka Fanbase. Tanda tangan abi. Tanda tangan teh euis abi teh follower teh euis osok komen oge ngatara dibales ku teh eusna. Alah karunya. Komena pake gif atunya tah da si Lilis admina. Nyahe katai kitu mah abi moal komen deui. Ieu nyuhunkeun di tanda tangan heula. Hoyong tanda tangan ti abdi kedah aya amplopna nya. Boa edan maneh mah euy sagala we diduitkeun. Lah ngaranna gikeun usaha. Padahal mah maneh terkenal teh da ku sensasi eueuh pisan da prestasina mah. Tong salah. Sensasi lebih diakui daripada prestasi. Anjir urang rek ketabrak Supra. Lalaunan atuh maneh teh siga nu keur udah glising. Sen kiri belok kanan teu baleg pisan. Izin. Punten Pak Kades saurna batur mah dibaragi beas 20 kilo jeung minyak 4 liter ewang. Nah abi mah teu nepi nya. Wah dikorupsi. Ganeng sia teh. Henteu Billy ieu mah kitu tah ngaran abi katutupan. Masalahna eueuh ngaran euis dina datana. Geus ayeuna mah ka ditu tanyakeun heula we ka RT-na. Geus bener can eusi data wargana. Ulah saeutik-saeutik nyalahkeun desa, tanyakeun heula nu ngurusan wargana. Nya tuh biasa we ulah bari poporongos. Nih atuh da nu mimitina saolah-olah urang nu salah. Geus leuis moal balik hayong balik beas jeung minyak mah loba keneh di warung. Heula pokona mah urang hayang nempo heula datana. Geus atuh maneh teh ulah sok neangan we pi omongeun. Tampo atuh da eueuh ngaran maneh mah. Kumaha rek meunang bantuan atuh da desil maneh lagi geus naik. Tapi kan teu balik eta mah data desilna. Geus lah hariwang si euis mah tiba heula ge da neangan we pi omongeun. Lain kitu atuh we tiba heula urang jadi warga Konoha saukur ka bagian kabitana. Beas tara meunang BLT Komo. Desil ngadadak naik bari jeung teu ditempo ka ayanana. Hiji deui BPJS urang ge ngadadak dinonaktifkeun atuh da euis kumaha lain rezeki maneh. Aing mah dahar MBG bosen eta deui. Assalamualaikum de euis. Waalaikumsalam. Aya naon ka dieu? Kunaon teu ngajawab WA de euis ngambek ka AA. We atuh urang ieu sasararat di salila jadi warga Konoha teu pisan ngasaan bantuan. Sabar heula atunya ke ku AA wang usahakeun. Lain masalah diusahakeun AA dah we atuh salila urang jadi warga Konoha saukur ka bagian kabitana. Batur mah ngabring nyarokot beas jeung minyak. Urang mah saukur ka bagian nempokeun we. Hayangna naon ge urang mah sagala ku sorangan. Giliran marenta sumbangan urang numpang heulana di teang. Geus ayeuna mah tong sedih ieu ku AA dibere. Batu permata tina cai panon buaya. Anjay, hurung. Maneh boga nu kieu ti mana? Aya we lah pokona mah geus ayeuna mah tong sedih deui nya. Peupeujeuh ieu ulah dijual. Nyahe gatuh nuhun we nya urang rek balik heula.